Ya, selamat datang Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Royani Al-Bantani dari Ciamis. Meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Royani Al-Bantani dari Ciamis. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Al-hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhuna al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis taklim, sesepuh madrasah diniyah. Mudah-mudahan guru-guru urang termasuk nu mawacai kaharep sehat panjang umur, amin. Barokah umurna, barokah ilmuna, barokah rizqina, oge barokah turunanana. Ulah tarik teuing, amin. Lain taraweh ieu mah. Oge ais pangampi indung lembur bapakna desa, pangersa ibu lurah, miwah keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat, perangkat desa sadayana mudah-mudahan kalebet kana golongan anu salamet dunia akhiratna. Ketua MUI desa naon? Desa eta. Mudah-mudahan ieu desa sing janten desa nu barokah. Meh tereh. BPD LPM oge ketua Karang Taruna, para tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agnia, mudah-mudahan sadayana sumarambah kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia penyelenggara, mudah-mudahan ieu kacapekna, kasusahna, keluh kesahna, kabingungna digentosan ku Allah. Mangrupa hiji kenging rahmat dina ieu bulan anu mulia. Nu kadua kenging berkah tina ieu bulan nu pinuh berkah. Nu katiluna kenging ampunan sakumaha nu dijanjikeun ku Allah bulan penuh ampunan. Sehingga puncakna urang kabehan dibengket ku para panitia termasuk golongan anu kenging pangbubungah ti Allah, itkum minannar, pembebasan tina seuneu neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa keluarga besar pengurus NU baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, mudah-mudahan semakin solid dalam mengarahkan umat menuju persatuan baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Mudah-mudahan setelah Ramadan semakin meningkat, nu jauh beki rakat, nu deket beki pageuh, amin ya rabbal alamin. Teu hilap nah kamana laleungit geuning ai tarek dikamanakeun jiga nu pundung geuning ih ai sugan terek dikolaborasikeun kawas opera Panjapa dikalah kalalabur jigana bayaran leutik meureun. Nah jika nu embung atuh sapanggung jeung aing sia teh kabina-bina teuing aing kasinggung kieu-kieu mah ya
Atuh ayah aing kalah tarurun kumaha sih? Rek kamarana atuh haram jadah. Ini panitia saya bukan protes, bukan saya tidak menghargai, tapi bisa enggak ini lampunya disorotin ke yang lain, mun bisa mah sorotkeun ka bulurah we ka ditu tuh. Atuh just serap aing teu kadeuleu. Oh. Ieu kumaha deuleu nah aing. Oda lila-lila teuing mata aing jadi penen engke. Kalau enggak sedikit ke atas atau kemana, mun bisa mah kalurahkeun ka ditu tuh. Baik, sehat semua ya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Saya memahami bahwa malam ini kita semua berusaha untuk menghidupkan malam nuzulul Quran. Tetapi demikian, saya takut pulang dari sini nanti ada yang kesiangan bangun sahur. Makanya saya surti, Bu. Nyaho surti. Oh, paham. Makanya saya paham. Malam ini kita tidak usah lama-lama, 1 jam cukup ya. Kurang naon? Nya urusan kurang jeung henteu mah kumaha parab. Pek wae ngan ulah nyalakeun kuring engke. Lamun aya nu kaberangan, hek engke salakina nyalakeun kuring, gara-gara mu balik ieu lila teuing. Teu ulah nepi ka kitu nya cinya. Siap. Nu kadua, hapunten sepuh. Saya tahu kultur adat budaya di sini itu condong-condong ke dua bahasa ya. Yang pertama Sunda, yang kedua Jawa. Jadi mohon maaf bila ada yang kurang paham, kurang mengerti, saya akan fokus ke bahasa Sunda. Wios. Tapi ngerti. Nah, sabodo teuing aing mah rek ngarti rek henteu pokona mah balik ti dieu mah aing mah cair we. Gitu Pak Ketua NWC. Gitu. Jadi wayahna engke Pak Ketua NWC sebagai penerjemah eta. Gitu tah. Mantak hampura ieu bilih abdi dina bahasa bulurah bilih kirang sapagodos atanapi aya nu kasinggung teu maksad rek nyinggung, teu maksad rek ngahinakeun, ieu mah urang itung-itung tuker budaya. Leres kitu. Margi bilih nu can terang, leres abdi linggih mah di Ciamis bulurah. Bu. Bisi molor. Linggih mah abdi di Ciamis, Bu, gitu. Tapi asli mah abdi ti Serang, Banten. Matak bisi bahasa na engke jauh jeung implengan urang dia hampura. Ulah mata kasinggung. Nya, ulah mata kasinggung. Jadi abdi mah asli mah ti Serang, Banten. Kelahiran Serang, Banten. Gede di Serang, Banten. Anapun hijrah ka Ciamis itu tahun 2002. Tepatnya meureun saatos nikah. Jadi kunaon ayeuna kuring hirup di Ciamis teh sebab bulurah katalian ku kebon kacang gitu. Jadi boga bojona urang Ciamis. Sateacan langkung tebih mangga urang sami-sami hidupkeun heula suasana. Abdi yakin anu datang ti awal mah geus cangkeul birit, cangkeul tuur nya. Sieun titingkueun, sieun sing sireumeuan. Aya nu titingkueun. Nu sing sireumeuan. Cangkeul kesel. Tunduh. Sing bener ngajawab teh cangkeul henteu. Lamun cangkeul sajam. Cangkeul henteu. Tunduh. Kesel. Buat boga rasaan meureun. Maknya henteu kumaha? Aya nyebutkeun henteu aya tuur usak-usik kitu kumaha? Sing bener esih aya ngajawab. Aya ce esih aya. Mana esih mana? Oh, lain Pak. Lain bulurah kunaon aya ngaran esih baregang di mana-mana kayaknya. Heuh, teu ngarti. Aya sireni, aya sireni. Etin aya. Mesti nur. Encum aya cek encum. Mana encum? Tah, komo eta mah beuki begang we encum mah. Bu. Hoyong rahmat Allah. Lamun hoyong urang ngawitan heula ku maca shalawat. Siap. Terutama bulurah, siap Bu. Bade dikupingkeun.
bade nyawer. Ih kalah seuri. Ayo lurah bisa ngomong henteu. Baik, saya mohon kekompakannya. Siap? Oke lah kalau begitu. Kita hitung sampai 3. Setuju? 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Ayo Mang Wawan. Hampura Mang Wawan. He 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 ha Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua he he ha ha kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daimatan bidawami mulkillahi. He he ha ha
sallim wa barik alaihi. Dengan sholawat ini semoga menyatukan hati kita semua, amin. Apalagi malam ini kita ditemani oleh beliau tamu undangan pangersa Bapak Babinsa, Bapak Binamas. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ya, Pak Binamas. Oh, Pak Kapolsek. Oh, itu bebe aja panitia ka aing tuh dah. Oh, Kapolsek ieu mah. Oh. Alhamdulillah, Bu. Aya Kapolsek. Jadi orang rada jongjon. Ai pelindung mah di mana-mana ge Allah Subhanahu wa taala nya. Pelindung mah Allah Subhanahu wa taala, ngan syariat orang di dunia bisa muntang ka saha? Kapolsek. Betul. Tak doakeun Kapolsek ulah ka paeh. Ih atuh heueuh rek sangke nu ngajaga keamanan Kapolsek paeh mah. Otak antep doakeun Kapolsek mah antep sapaeh-paehna bae. Atuh kayak ge paeh sorangan ieu. Doakeun ieu Kapolsek, Bu. Bu. Orang butuh polisi butuh henteu. Butuh sebab eueuh nu bisa ngajaga hukum, nu bisa nertibkeun hukum kecuali polisi. Urang butuh ka polisi, doakeun mudah-mudahan Pak Kapolsek husnul khotimah. Atuh sabodo eta mah terserah mana paehna mah sabodo Allah rek iraha. Ngan mudah-mudahan Pak Kapolsek maotna husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan umur beliau barokah, anak-anaknya soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Para sepuh sadayana, utamina para pemuda pemudi. Aya pemuda aya. Pemudina aya. Aya. Oh, kade ieu pemudana. Mana teh kadeuleu pemudana nu mana ieu? Aya pemuda aya. Beh mana diuk teh kadeuleu? Dihareup. Kade ieu pemuda ulah kawas taraweh. Ayo sorak nama tarik, amin. Amin. Masalah senang, amin. Soleh, meleh. Tarik sorak nama pemuda. Barang di dulu kata kok hareng jelema nama diuk we teh salat teu naon. Bu, ieu urang puasa geus poe sabaraha? Hah? Geus poe ka 17, berarti urang geus setengah langkah ya. Setengah langkah geus urang eukeur di pres-presna ieu. Betul. Sakedeung deui urang bakal memasuki fase ketiga di mana Ramadan itu terbagi 3. 1 ada babak kualifikasi, nu kadua babak semifinal, nu katilu babak final. Adapun babak kualifikasi biasana pesertana seueur, Pak. Ngaranna ge babak kualifikasi, babak penyisihan. Peserta seueur, mantap kamari ge katingali ku urang malam pertama sampai malam ka-7 mah masjid rada leutik. Masjid ngaleutikan. Naon sebabna? Pinuh. Kunaon? Sebab itu adalah babak penyisihan. Nah, memasuki fase kedua, 10 hari kedua terhitung tanggal 11 Ramadan mimiti tanyusut. Peserta ngurangan. Naon? Lolobana mah eliminasi. Geus mulai ta sibuk bukber. Naon cenah? Geus mimiti sibuk bukber. Sehingga nu taraweh orot, jamaah ngurangan, laras. Naon sebabna? Memasuki babak semifinal peserta biasana ngurangan bulurah. Itu paling suhur sesak 3. Sesak 3. Engke semifinal beuki saeutik. Beuki saeutik gerak engke tingali 10 hari terakhir beuki saeutikan
Nu biasa na masjid teh pinuh ubrug tinggal pemain inti mana aki-aki we wungkul biasa pemain inti kamana nu sejen biasa konsentrasi jalma geus mulai pecah fokus manusia nya geus mulai pecah nu hiji mikiran baju lebaran nu hiji mikiran kue lebaran batur mah taraweh ieu mah ceu esih jeung ceu entin eueuh teu kadeuleu ka mana horeng keur sibuk di mana di dapur keur naon keur nyieunnan kue ditanya ku salakina keur naon maneh esih keur nyieun kue ka naon make nyieun kue pan meureun lebaran dahareun engke geus ngajajer nyieun naon maneh nyieun kue nastar coba aing ngasaan dicokot ku salakina ulah nu eta nu mana atuh yeuh nu ieu eta salaki hayang ngasaan kue nastar hayang nu ngeunah embung ceuk pamajikanna ulah nu eta nu mana dibikeun nu tutung matak ieu lalaki tah ieu korban kue tutung tah rek ngasaan kue teu meunang nu alus mah sebab nu alus mah jeung engke lebaran datang anakna mak nyieun naon kue coba menta ulah nu eta nu mana nu tutung deui wae dan nu alus mah jeung lebaran tinggal lebaran maka eta kue nyanjeu cleuk weuteuh boro di dahar boro dipurak dibuka ge hanteu nepi ka eta lebaran haji aya keneh weuteuh jadi kue teh eta mah kue pelong lain jeung di dahar kue deuleu eta mah kue deleh laras kitu matak engke bulurah tingali fenomena lebaran geura mana aya fenomena kue lebaran teh aya kue munafik nu mana kue munafik teh lebaran lalucu susuguhna haripu kongguan munafik sina kiripik keler ngajejer dibuka opak simpring aya wadahna mah biskuit kongguan aya dibuka teh naon ranginang naon deui opak apaan eta nipu nu kitu ngaranna tapi teu naon ngaranna ge urang teh idkhulus surur nya ngabubunga aratos gaduh ieu teh kue lebaran acan aya deui jelema batur mah sibuk tadarus batur mah sibuk ngahirup-hirup 10 hari terakhir ieu mikiran THR iraha THR cair leuheung digawe mah ieu mah digawe henteu kuli henteu aing ngarep-ngarep THR aya nu kitu bedil tuman mentak engke bakal loba geura Bu akan ada fenomena 2 poe deui lebaran komo malam takbir mah bakal loba nu nga-WA komo ka ketua MWC mah ka Kapolsek bakal loba nu nga-WA ka Kapolsek Kapolsek bakal loba nu nga-WA ka Kapolsek geura di malam yang penuh berkah ini malam yang penuh dengan ampunan ini di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini ketika tangan sudah tidak mampu bergerak tangan sudah tidak mampu menggenggam dan kaki sudah tidak mampu melangkah ye ngabejaan aing mah bisi aya jelema nga-WA kitu ka ibu lurah atawa ka Kapolsek ketika kaki sudah tidak mampu melangkah dan tangan sudah tidak mampu menggenggam eta tong dibales WA nu kitu mah bawa ka rumah sakit eta gejala stroke nu kitu eta jelema jol di mana? Nah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Satu, saya hanya ingin mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin
dakhala alaihi ramadhanu sumang salakha qabla ayyughfara lahu wa rogima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara fala yudkhilahul jannah. Ada 3 golongan yang akan termasuk orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Ada berapa? Ayat berapa? Ayat 3. Ayat 3 golongan jelema nu bakal cilaka dunia akhirat. Hiji, jelema nu ngadenge Kanjeng Nabi disebut tapi teu maca sholawat. Naon cenah? Jelema nu ngadenge Kanjeng Nabi disebut ngaranna tapi manehna teu maca, eta jelema bakal kaasup rugi. Naon sebabna? Sebab eta jelema kaasup al-bakhil, jelema nu pangkoret-koretna. Nembe mah Bu Haji sareng Bu Lurah mere. Kapolsek mah henteu. Atuh lamun kapolsek hayang didoakeun. Atuh mangga Pak Kapolsek dihaturanana kapayun. Hasapiraku lamun Kapolsek ka dieu teu mawa duit. Atuh lamun Kapolsek ka dieu teu mawa duit nginjem heula ka Bu Lurah atawa ka ketua MWC. Bu, hoyong rahmat Allah. Lamun hoyong rahmat Allah, sering-seringlah membaca sholawat. Apalagi ketika mendengar nama Nabi disebut, kita harus menyambungkan dengan membaca sholawat agar tidak termasuk orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Ruginya di dunia dan celakanya di akhirat. Kenapa? Karena kita semua membutuhkan rahmat Allah. Maka Ramadan ini adalah jawaban dari Allah. Siapapun di antara kita yang hadir pada malam hari ini, diandaikan kita membutuhkan rahmat Allah, kita telah mendapatkan kesempatan itu. Mana 10 hari pertama adalah bulan penuh rahmat. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah? Dengan menghidupkan malam-malam Ramadan. Bagaimana cara kita menghidupkan malam Ramadan 10 hari pertama? Qiyamul lail, berzikir kepada Allah, tadarus membaca Al-Quran, dan kemudian melakukan infak sedekah. Betul? Itu cara kita untuk memburu dan mengincar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Amin. Karena antara rahmat Allah dan kita itu ibarat ikan dengan air, Bu Lurah. Aya lauk hirup di luar cai. Lauk hirup di luar cai aya mah. Aya Bu Lurah teh? Bisi aya ge berarti lauk naon? Lauk kajajaden, lauk asin. Lauk asin mah paeh eta mah. Betul? Matak lamun lauk keluar tina cai binasa, paeh. Jelema keluar tina rahmat Allah binasa. Urang keluar tina rahmat Allah cilaka. Matak urang mah jelema fakir anu butuh mika butuh karena rahmat Allah. Semua kita adalah al-fakir. Kita semua membutuhkan rahmat Allah. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Amin. Yang kedua, makanya tadi ku abdi diajak maca sholawat, ceu kunaon teu nurutan. Hah? Maunya tuh kadolo kunya makinyemna. Nu ieu mah katingali ku abdi cacalangapanana. Ai euceuk mah kunaon ambepleuh. Kunaon euceuk teu nurutan. Komo si eta mah batur mah sholawat eta mah gagayem deuleu. Batur mah sholawat ECSI mah kalah selfie deuleu.
Oh iya. Untung kapendaknya tah kitu jelema daek sedekah teh nya. Oh padahal mah ceuk si eta cenah ceuk si eta meureun tah mudah-mudahan teu dicokot cenah meureun. Ku si eta teh kadeuleun patas si eta. Bo, komo CS mah melong we ti tadi ge. Naon nu koneng cenah. Bo, nu kadua warogima anfurojulin dakhala alaihi ramadhanu sumang salaho qabla ayyub farolahu. Rugi jalma dia hidup di dalam bulan suci Ramadan, ongkoh hirup dina bulan suci Ramadan, tapi Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi eta jalma. Sakali deui. Ongkoh urang hirup dina bulan ongkoh urang hirup dina bulan Ramadan, tapi Ramadan berakhir, Ramadan berlalu, tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi kita. Naon sebabna? Sebab Allah ngajanjikeun keur saha wae nu hoyong ampunan Allah bakal dihampura ku Allah, dengan catatan mari kita sama-sama tubu ilallah taubatan nasuha, tobat ke Allah dengan tobat sesungguhnya. Bo bade tobat. Syarat tobat hiji ada penyesalan dalam hati. Menyesal bukan karena takut ketahuan, menyesal bukan karena kita tidak ingin takut tidak mendapatkan rizki dari Allah. Penyesalan kita adalah ikhlas karena Allah. Nu kadua meninggalkan dosa. Nu katilu mengazam, ada tekad dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Ya Buya. Yang keempat, kalau itu termasuk dosa hak adami, maka bereskeun eta hak adami teh mana tunaikeun hak orang lain nu kacokot ku urang. Bo kata Rasul, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Itu karena dia mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Naon cenah Bu? Dia melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Mana nu ngabatalkeun pahala puasa? Hiji gibah. Naon Bu? Naon gibah? Ngomongkeun batur. Esih ngomongkeun wati ngomongkeun nining ngomongkeun iis ngomongkeun lurah ngomongkeun RW ngomongkeun RT ngomongkeun haji ngomongkeun aing. Etang ke balik ti dieu ngungki geura ngomongkeun aing sapanjang jalan geura. Lamun ibu keur puasa, puasa bari ngomongkeun batur, maka puasana mah teu batal, ngan pahala puasana batal. Aya keneh di dieu nu puasa bari ngomongkeun batur. Aya keneh puasa bari ngomongkeun batur. Dengein kama kola Priti Sinta wa Syamir. Ulah osok gibah. Aneh Pak MWC. Ari nahan lapar jeung haus bisa, ari nahan biwir teu bisa. Aya nu kitu. Sadarlah
sadar komo eta ibu-ibu pababin wanci lohor eta geus sibuk neangan naon neangan pasakeun biasana neangan sayuran neangan pasakeun neangan jeung pambukaan niatna mah rek meuli rek balanja ka warung eta di warung lobaan ibu-ibu bari nyok ngobrolkeun pasakan kadi itu nama ngomongkeun jalma we lamun katingali ku Pak Kapolsek eta ibu-ibu keur ngomongkeun batur Pak Kapolsek kalau Pak Kapolsek melihat ibu-ibu sedang merumpi kalau Pak Kapolsek melihat ibu-ibu sedang menggunuk boh duaan boh tiluan naha keur ngomongkeun batur atawa henteu tingali beungeutna lamun sadetik beungeutna robah 3 kali teh eta keur ngomongkeun batur lamun ku Pak Kapolsek beungeutna kawas kieu katingalina eta keur ngomongkeun batur eta aya nu kitu aya heeh bose eta jelemana teh deukeut tihang tuh kalah sarari Kapolsek pugu aing keur ngomongkeun maranehna bo kade nyaah teu kana puasa nyaah urang lahak lehek ti isuk nepi ka sore sok jaba pengorbanan ibu-ibu mah ti peuting mula kudu geus hudang jam 2 jenari eta geus hudang kaprak mimiti ibu-ibu hudang indit ka WC naon kiih wes udah kitu ibu-ibu mah kiih jiga toronton mu kiih matak paingan eta WC di imah tereh bujrad ibu-ibu eta tukang ngarusak keramik WC beres kiih teh naon ngahurungkeun kompor nagenkeun langseng ngahaneutkeun sangu bari ngadagoan sangu asak manehna teh naon ngahurungkeun mesin cuci bari ngadagoan mesin cuci beres muter gegeroh laras bo nya barang beres eta pasakan beres pasakan ngahudangkeun salaki pak hudang sahur tuh hudang bapana can hudang keneh ditewel anakna jang neng hudang anak can hudang keneh indit ke kamar mitoha mak hudang mitoha can hudang keneh indit ke kamar sinini sugan sinini madaikeun hudang di hudang teh sarua maklum geus eueuh huntuan apem oh eta perjuangan ibu-ibu di malam Ramadan mimiti ngahudangkeun mimiti masak jeung sahur tuluy ngahudangkeun sahur tuluy isukna puasa nyaah henteu lamun puasa urang teu meunang nanaon ngan ukur meunang lapar jeung haus nyaah teu mantak ulah naon cenah ulah gibah bo kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan bertemu kembali dengan Ramadan, betul? Maka manfaatkan momen ini untuk kita membuka akses dan mendapatkan tiket ke surga. Kata Rasul, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga dia akan merindukan 4 hal. Dia akan merindukan 4 golongan. Surga unggal poe, unggal jam, unggal menit, ngomong-ngomong, nyalukan, nyauran, jalma-jalma nu kaasup 4 golongan. Cek surga, ya Allah, geus teu kuat hayang katincak ieu kami. Cek surga, wahai Allah, sesungguhnya aku rindu kepada Kapolsek. Wahai surga, aku sudah tak tahan ingin dimasuki oleh Kapolsek.
geus teu kuat hayang geura katinca ku Kapolsek ceuk surga. Naon sebabna? Sebab Pak Kapolsek termasuk orang yang talil Quran. Dia tidak sibuk dengan jabatan, tetapi dia sibuk membaca Quran. Di imah manehna kaburu maca Quran, di kantor oge, di kantor di sela-sela pekerjaan kaburu tadarus. Maka cek surga, wahai Allah, aku rindu kepada Kapolsek. Kumaha cek surga? Geura paehan ya Allah. Oh, cek Pak Kapolsek ogah aing ngeunajan ka surga ge ulah kapaek. Oh, cek surga ya Allah, geus teu kuat hayang katinca ku esih. Akan salah satu nama yang mudah diingat itu hiji esi, dua iroh, tilu wati. Mantak hoyong ibu dirindukeun ku surga. Hoyong ibu dirindukeun ku surga. Ieu mah lain ibu hayang ka surga, surga nu hayang kaasupan ku ibu. Tingali. Ibu hayang ka surga. Ieu mah surga nu hayang katinca ku ibu. Bayangkan, ibu teh pejabat bukan. Cesi? Halo? Padahal Cesi teh gubernur lain, bupati lain, wali kota lain, camat lain, lurah tu RT acan. Tapi seorang ibu esih ngarana sungit di surga teh saking atuh Esih mah soleh iya. Esih mah soleh eta mah salat subuhna ge jam 8 eta mah. Esih mah tara ngomongkeun batur ari keur molor mah. Ya, heeh. Cing abi nanya, hoyong ka surga hoyong. Sampean niki kepengen masuk ke surga napa boten? Kepengen. Sing kepengen to baca Quran. Bo. Bo. Baca Quran. Yuk. Dulu saya sih nyengir jalan mana dulu. Untuk garing saya sih. Ciri nu kahiji ini nu ngahiji anu bakal dipika rindu dipika sono ku surga jalmi nu tukang maca Quran. Matak di zaman ayeuna mah pangalusna teh nu pangalusna ya hiji nu ngajar Quran, dua nu belajar bantuan aing boro, hiji nu belajar, dua nu ngajar, tilu naon nu maca Quran, opat nu ngadengekeun Quran. Hiji ngajar Quran, dua belajar Quran, tilu ngupingkeun, opat mencintai, ulah hayang jadi nu kalima. Naon nu kalima teh? Ngajar, ento belajar, ento ngadengekeun, mi cinta, naon kalah hewa kalah ngomongkeun. Aya nu kitu. Mun urang bisa ajar, mun urang mampu ngajarkeun ka saha? Tong ka batur ka anak we heula. Ka saha? Ka anak. Maaf Pak Kapolsek. Maaf ya, man rozaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang punya anak, memiliki anak, dia dianugerahi anak oleh Allah, kemudian tidak diberikan pengajaran Al-Quran, tidak diberikan pemahaman Al-Quran, teu dididik ku urang supaya eta budak paham kana Al-Quran, setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna.
Nengikeun Mang Udin ya. Mang Dedi, aya Mang Dedi. Mang Asep aya Mang Asep. Saha jalma boga anak teu dididik supaya paham kana Quran, supaya iman kana Quran, mengamalkan Al-Quran, maka setiap dosa nu dilakonan ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Karunya kasalaki henteu. Karunya kasalaki henteu. Karunya henteu. Lamun ece karunya kasalaki kade bantuan salaki supaya anak daek belajar Quran. Ulah nepi ka ari ku urang diperingati nuzulul Qur'ana, ari anak urang teu bisa maca Quran. Betul. Ari turuna Quran ku urang diperingati, ari urangna sorangan teu mampu maca Quran, maka sikap urang dina hikmah nuzulul Quran, mari kita tingkatkan kesadaran betapa pentingnya Al-Quran untuk hidup kita. Kenapa? Al-Quran ku Allah diturunkan ke urang teh melalui kanjeng Nabi, wasilahna malaikat Jibril. Itu adalah sumber pedoman, sumber cahaya untuk kehidupan kita. Jangankan kita amalkan Pak, kita baca saja itu akan menjadi sumber cahaya. As-shaimu wal Qur'anu, puasa jeung Al-Qur'an, yasfa'ani eta duanana bakal mere syafaat. Cakaya deui, puasa jeung Al-Qur'an eta duanana bakal mere syafaat, mere pitulung ketika orang dihadapkan pada situasi jeung kondisi anu mantak picilakaeun, maka puasa hadir sebagai sosok nu bakal menta pertolongan ka Allah. Kumaha ceuk puasa nu dilakonan ku urang? Wahai Allah, aku atas nama Fulan meminta pertolonganmu, memohon rahmatmu, ampunanmu, karena orang ini sering melakukan puasa sewaktu hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan puasa, dia meninggalkan lapar dan haus hanya untuk memohon ridhomu. Akulah sebagai saksinya. Kata puasa, aku telah menghalanginya dari makan dan minum setiap ketika dia puasa, maka hari ini aku meminta pertolongan atas namanya. Cek puasa, cek Quran, wahai Allah, sesungguhnya aku telah menghalangi dirinya dari tidur di setiap malam. Kenapa? Dia jarang tidur dan dia kurang istirahatnya karena dia sering membaca Al-Quran. Eta cek saha? Cek Quran nu dibaca ku urang. Hoyong dibela ku Al-Quran. Hoyong henteu. Bo, Al-Quran jika kita baca akan menjadi sumber cahaya. Cahaya dalam kehidupan kita, cahaya dalam hati kita, dan cahaya nanti di alam barzakh. Cakaya deui, Quran. Quran. Nah, Quran. Nah. Iraha kakak maca Quran di imah iraha. Sok kakak ingat-ingat terakhir maca Quran di imah jeung anak iraha. Kamari waktu hari tamitoha paehnya. Iya. Imah paeh MWC kajeun ngariung maca Quran di imah mitoha paeh. Erek ngadaguan nu paeh heula kakarak maca Quran. Ulah sok kitu ceuk. Hoyong ibu hirup pinuh ku cahaya Quran hoyong. Hoyong ibu hate ibu caang ku cahaya Quran hoyong. Nu paling penting hoyong engke di kuburan di alam barzakh urang caang ku cahaya Quran hoyong. Ketahuilah, Quran akan memberikan cahayanya dalam hidup kita, akan menerangi setiap langkah kita. Dalam hati kita, Quran akan menerangi setiap langkah hati kita, setiap gerak-gerik langkah kita. Hate urang teh dituyun ku cahaya Quran kacaangan, mantak untuk melakukan satu dosa, urang teh di mana diselamatkeun ku Quran. Dikersakeun hate urang teh dibere teresep. Bayangkeun di saat ieu batur mah mungkin keur lesot tina eling ka Allah,
urangnya di antara nusok maca Quran ku Allah dibimbing hate urang mah teu dibere resep karena hal-hal anu matak ngondang murka Allah. Sok di saat orang lain terlena teu boga duit, judi, slot dan sebagainya, urang mah teu dibere naon, teu dibere hayang main judi slot heuh duit mah ge eueuh teu gableng. Nya. Heuh nya. Nu katilu, sehebat apapun kita di dunia Pak Kapolsek, di dunia setingkat Kapolsek itu punya ajudan. Leres Pak? Punya ajudan. Di dunia setingkat lurah itu mulia, kamana-mana menjadi sorotan, kamana-mana menjadi sosok utama. Di dunia jalma beunghar lahuta gede dunia mulia. Kenapa? Karena syarafud dunia bil mal. Mulyana dunia ku harta. Syaraful akhirati naon? Mulyana akhirat ku amal soleh. Tah di dunia mah urang diidamba-damba, dimuliakeun. Di dunia urang dihormat, diajenan, kamana-mana urang didamba-damba. Cana naon datang di fotoan. Tapi saha nu nyangka Pak Kapolsek akan datang satu masa di mana kita terasing hanya seorang diri. Akan datang, akan tiba satu masa harta, tahta, jabatan akan berakhir. Dan semua itu hanya sebagian menjadi sebab nasib kita di hadapan Allah. Nah jadi bagja atau cilaka tergantung orientasi orang naon nu diudagna. Nah dunia unggul atau akhirat unggul. Nah iyalah jadi naon peringatan ke urang kabehan. Bo boro-boro di jero kubur. Di dunia betah mau poek henteu. Di dunia betah mau poek. Punten Pak naros, lamun urang cicing di imah poek cahayaan betah teu? Mati lampu sapeuting jongjon teu Pak? Henteu. Leres. Mati lampu di imah cahayaan. Cing kumaha kaayaan urang? Sumpek atawa jongjon? Pasti bakal sumpek. Bayangkeun nasib urang di jero kubur cahayaan. Leuheung di dunia aya lilin-lilin wae mah. Leuheung di dunia aya cempor-cempor wae mah. Leuheung di dunia aya senter-senter wae mah. Tapi di jero kubur rek naon nu nyaangan? Iqraul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat, memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, Al-Quran datang menjadi wasilah sebagai salah satu yang memohon pertolongan untuk kita semua. Hoyong dibela ku Quran, hoyong. Asli. Bahkan kata ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man aroda ayan jua min adabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Barang siapa yang menginginkan selamat di alam barjahnya, hendaknya ia mendawamkan 4 hal dan menjauhi 4 hal. Sakede saha jalma anu hayang salamet tina siksa kubur, hendaknya dia menjaga 4 hal dan menjauhi 4 hal. Fa ammal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadhatus sholawati. Barang siapa yang menghendaki ingin selamat di dalam kuburnya dari siksa kubur, jaga sholat 5. Sakede jaga sholat 5. Ya. Sholat 5 waktu. Makana kade anak-anak urang ari puasa tamati isuk nepi ka sore, ari sholatna ditinggalkeun. Bukankah kita tahu bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sahna henteu amal urang, hade henteu amal urang, baik dan buruknya amal kita tergantung kualitas sholat.
karena salat inilah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Fa in saluhat, jika baik salatnya, faqad aflaha wa anjaha, sungguh kita termasuk orang yang beruntung dan kita termasuk orang yang selamat. Wa in fasadat, kalau rusak salat kita, faqad khaba wa khasira, sungguh kita akan menjadi orang yang rugi dan kita orang yang celaka. Naon sebabna? Salat urangna ruksak, maka amal nu sejen oge diitung ruksak. Hoyong ibu kaitung ruksak, hoyong henteu. Yeuh mang nu salat ge nu salat salat anu salat ge nu salat teuing salamet teuing henteu. Komo nu teu sakaya deui, nu salat ge teuing salamet teuing, komo nu teu. Boga dendam naon ibu ka Kapolsek? Pasti ibu pernah ditilangnya. Ada salah ece lain salah Kapolsek. Da Kapolsek mah eta mah naon? Ngalaksanakeun tugas negara, ibu bae nu teu patuh hukum, tak usaha bawa motor teu make helm. Da apal uing ge. Lamun polisi nilang ibu-ibu mending keneh nyumput daripada nilang. Dan geus ge puguh salah ibu-ibu tapi kalah nyorongot ka polisi. Atuh cek polisi, kenapa ibu bawa motor nggak pakai helm? Kalah nyorongot, kunaon bapak cicing di dia? Kalah kereng keneh ibu-ibu. Nyaho aing mah kalakuan ibu-ibu. Sok mata polisi lieureun lamun yang harapan ibu-ibu. Naon sebabna? Kamari ge di Ciamis aya polisi curhat. Polisi curhat. Poe kamari. Ai aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai. Ai bantuan atuh aing boro. Sok ibu bagian arek moal heuh sok buru barang kabehan. Aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai. Eka ditilang ku sababaduana henteu marake helm. Pak Kapolsek, si ibu bari canggagang kieu bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan, polisi curhat. Henteu nyanyahoanan. Aneh aing mah ari sen ka kiri ari belok ka kanan. Kasarempet ku batur kalah nyarekan kanu nyarempet buku salah manehna. Aya nu kitu. Bedil tuh man. Aya sadayana ulah boro nu salat nu teu salat, ulah boro nu teu salat, nu salat ge teuing salamet teuing. Ulah boro nu teu puasa, nu puasa ge teuing salamet teuing. Ulah boro nu tara maca Quran, nu maca Quran ge teuing salamet teuing. Kewajiban urang mah ukur ikhtiar urang. Naon cenah Pak? Kewajiban urang mah ukur ikhtiar. Barang siapa menghendaki selamat dari siksa kubur, jangan pernah tinggalkan salat. Kama qala Sahrukan wa kajol. Ih haram jadah kalah nyisirikeun. Emang ece bisa kikituanan. Puga aing izin sarua.
ganti busi ganti ban. Ganti busi ganti ban. Makanya Bu, kita tidak yakin sholat yang mana yang akan sampai menuju ridha Allah. Kenapa? Hari ini kita sholat tapi kita tidak berhenti melakukan doa. Hari ini kita sholat tapi hati kita tidak berhenti berburuk sangka terhadap sesama. Hari ini kita berbuat kebaikan tapi kita ingin buru-buru diketahui oleh orang lain. Betul? Maka kita tidak tahu sholat yang mana yang akan sampai kepada Allah. Untuk itu jangan pernah tinggalkan sholat. Minimal kita punya keyakinan dan kita sudah melakukan syariat dengan baik, agar kelak ketika ditanya oleh Allah kita punya jawaban. Insya Allah. Hiji, famuhafadhatus sholawati, dawam sholat 5 waktu untuk kita selamat dari siksa kubur. Yang kedua wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Barang siapa menghendaki agar dia selamat dari siksa kubur, hendaknya dia dawam membaca Al-Quran. Bu, jangan hanya sebatas menjadi penghias lemari saja. Garaduh Quran ieu teh. Saya eta seuri kasurupan. Boga Quran henteu Ibu. Oh, Pak Kapolsek ulah ditanya, barogaeun Quran teh 2 sewang. Pak MWC, Quran 2 sewang mah boga di imah. Yasin 5 sewang ge boga, pamere tinu paeh. Wa qiraatul Qur'ani, maca Quran teh mantak jadi asbab wasilah nyaangan di jero kubur. Nu kadua, Al-Qur'an menjadi wasilah amalan, salah satu amal yang akan menjadi sebab si pelaku dirindukan surga. Hoyong dirindukan surga, bacalah Quran. Ajak anak cek, mumpung bulan Ramadan ya. Anak baca. Anak teboga anak salaki, teboga salaki ngadownload. Ajak ku ibu ku bapak ngariung di tengah imah, ulah loba teuing bisi arutah ngan aya kegiatan di imah teh maca Quran. Bapakna ajak, ibuna ajak, anakna ajak, insya Allah imah teh haneut komo bulan Ramadan mah. Bahkan Nabi di 10 hari terakhir lebih banyak iktikaf, Nabi mempergunakan 10 hari terakhir. Kenapa? Karena Nabi memberikan contoh berburu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bo, baheula aya hiji lalaki di kalangan Bani Israel. Di mana cenah? Aya hiji lalaki di kalangan Bani Israel. Kalau tidak salah namanya Syam'un al-Goji. Saha? Eta lalaki di kalangan Bani Israel teh ti peuting dia menghidupkan ibadah nepi ka subuh, ti beurang dia berjuang di jalan Allah untuk menumpas musuh-musuh Allah hingga datang sore hari. Berapa lama dia melakukan hal-hal seperti itu? 1000 bulan. 1000
1000 bulan. Kana fi bani Israila rajulun yaqumul laila hatta yusbiha summa yujahidul udwa bin nahari hatta yumshi fa amila dzalika alfu syahrin fa anzalallahu lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maksudna bukti aya satu orang laki-laki, seorang lelaki di kalangan Bani Israel, dia menghidupkan malam dengan ibadah hingga datang hingga tiba waktu subuh. Summa yujahidu, kemudian dia berjihad di jalan Allah sehingga datang sore hari. Berapa lama dia melakukan itu? Hingga 1000 hingga 1000 bulan. Rasul takjub, Rasul merasa takjub dengan kehebatan amal orang tersebut. Maka Rasul berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku meminta belas kasihanmu, aku meminta rahmatmu. Sesungguhnya umatku adalah umat yang lemah sekali. Cek Kanjeng Nabi, nun pangeran abdi, Gusti langkung uninga, umat abdi teh umat anu lemah fisikna, parondok umurna, ipis keimananana, ngan gede hutangna. Barokah hutang ieu teh. Komo ka warung tetangga mah nya. Adakah amalan yang mampu mengimbangi atau amalan yang serupa dengan amalan laki-laki dari kalangan Bani Israel tersebut? Adakah amalan yang mampu menyamai kehebatan amalan laki-laki dari seorang laki-laki kalangan Bani Israel tersebut? Maka Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Maka urang kabehan dibere jaminan ku Allah, dibere kanyaah ku Allah, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah atau dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka dialah orang yang mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, beurangna berjuang menumpas musuh Allah, berperang, peutingna ibadah teu eureun-eureun nepi ka subuh. Cing aya di antara urang nu hadir peuting ayeuna ibadah ti mimiti tos isya nepi ka urang rek subuh teu eureun-eureun aya weuh. Aya weuh. Aya meureun saeutik mah. Aya ngan teu kanyahoan ku urang. Ngan lolobana di antara urang mah boro-boro salat peuting, boro-boro maca Quran. Jaka karak dibuka maca Quran ka karak muka jilidna. A'udzubillahi minasyaitonir. Beda jeung muka HP PMWC. Muka HP mah nepi ka subuh ge nungtek we. Eueuh cangkeul, eueuh kesel, betul. Laras. Sugan ibu lalajo HP. Sajam, 2 jam sugan bujur teh. Aya eueuh. Eueuh anteng. Betul. Nya, ibuna anteng. Ting lalajo naon meureun? Muka meureun ieu aplikasi TikTok meureun. Oh, eta sabeting titos taraweh nepi ka jam 12. Indungna eta mah. Atuh budak ge sarua deui bari ngadapang dina naon? Dina karpet. Scroll deui. Johnny yes papa. Eating sugar no papa. Telling lie no papa. Open your mouth. Ha ha ha. Eta mah incuna CS eta mah. Itu. Encan deui salakina sarua klik welcome to the Mobile Legend. Fire, effect, attack. Boss, attack.
ning aing apal sok ngadengekeun aing mah menang tatanya ieu ge aing atuh heueuh nepi ka dicarekan aing ku indung budak cek pamajikan gawe si ayah mana ya nu kana ditu cicing cak aing piduiteun Bu, hari ini kita sedang dilanda zaman di mana kita sering merasakan ketika dipakai membaca Al-Quran kita merasa waktu habis terbuang percuma. Tapi lamun urang lalajo HP asa teu naon, asa teu rugi Pak MWC, Pak Kapolsek. Urang lalajo HP mah urang nungtek lalajo HP asa teu rugi, urang teh asa teu miceun waktu. Tapi nah lamun dipake maca Quran asa rugi, urang teh asa miceunan waktu. Inilah berarti penyakitna aya dina hate urang. Penta ya mengpeung ayeuna bulan nu mulia Allah mere jaminan Lailatul Qadri khairum. Bu dina bulan Ramadan aya hiji peuting anu kamulyaanana anu kaalusanana leuwih alus tibatan 1000 bulan. Maka yuk urang kabehan sabisa-bisa pabisa-bisa kudu bisa terutama di malam ganjil 10 hari pertama. Nu mantak bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Hiji talil Quran dengan kita membaca Al-Quran. Nu kadua wahafidil lisan menjaga lisan. Kalau omongan kita tidak mampu menerangi hati orang lain, jangan membuat gelap hati orang lain. Kalau omongan kita tidak mampu membahagiakan hati orang lain, jangan menyinggung menyakiti hati orang lain. Jangan sampai karena omonganmu orang kehilangan ketenangan hidup. Jangan sampai karena omonganmu orang kehilangan semangat hidup. Jangan sampai karena omonganmu orang kehilangan kebahagiaan hidup. Jagalah lisanmu, niscaya barang siapa yang mampu menjaga lisan, surga akan merindukannya. 2, hoyong dirindukan surga. Jaga lisan, jangan sampai lisanmu menyakiti hati orang. Jangan sampai lisanmu menyakiti hati orang lain. Kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan dengan lisan atau tidak mampu berkata baiknya, auliyasmut, maka diamlah. Diam itu lebih baik daripada kita ngobrol nganyerikeun batu. Daripada omongan kakak nganyeri kata tangga mending cicing. Bo, daripada omongan ibu mutuskeun silaturahmi mending cicing. Bisa? Nah. Nu kasabaraha? Nu katilu wa mut'imil ji'an. Golongan ketiga yang akan dirindukan surga adalah mereka yang melakukan infak sedekah dengan cara memberikan makan kepada yang lapar. Inilah saatnya kita menjawab soal ini yang Rasul berikan kepada kita. Mana orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, merekalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Di bulan luar Ramadan sulit kita menemukan mana beungeut lapar, mana beungeut seubeuh. Tapi bulan puasa maka kabeh bakal ngarasakeun lapar dahaga halabhab karasa, margi puasa hawa lapar kacida, ningali cucungu kemapa kawas kormati Mekah. Dah heueuh eta keur diuk nyang di dapur, keur motongan genjot, keur motongan kangkung, torojol we eta suruntul naon cucunguk. Nah jiga deuleuan teh jiga korma leumpangan. Hawa lapar gitu ce. Betul? Hawa lapar. Ningali cucungu kemapa
kawas kormati Mekah ningali panggeroh piring kawas kue odading jauhkanlah kami dari ninyuh sarimi jauhkanlah kami dari hitutna cai. Eta RT ari pendak jeung jalma nyiduh unggal poe. RT unggal pendak jeung RW nyiduh nyorocoh ke eureun-eureun. Cek RT aing leuleus poe ieu mah budak aing teu kaburu sahur. Puguh jam 10 geus nyarimi manehna. Naon sebabna? Eta sarimina tinggalkeun dina kumis. Nu kitu ngaranna mokel. Naon cenah Pak? Mokel eta. Ngade. Mata mere dahar kanu lapar bisa jadi faktor jelema nu migawena dipikarindu ku surga. Hoyong bapak dirindukeun ku surga. Bejakeun ka pamajikan, nyi yeuh anterkeun ka ditu ka masjid. Setiap hari ibu membawa makanan ke masjid untuk siapa? Untuk orang-orang yang berbuka di masjid, orang-orang yang berjamaah di masjid. Ku ibu ditanggung naonana takjilna. Setiap hari ibu bersodakoh teu kudu loba, nu penting di imah urang aya nu kaluar dahareun judulna sodakoh. Ini berbanding lurus dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Nu katilu nu bakal jadi panyalamat di jero kubur teh adalah wasodakotu, jelema anu mineng sodakoh istiqomah ngalakukeun sodakoh isukan di jero kubur bakal aya nu ngabela. Ketika didatangan ku dua malaikat aswadani hideung dua nana azrokoni hejo matana dua nana lamun kadeuleu ku urang ayeuna paeh tak kabeh oge saking ku ruas-ruasna sakali ngomong eta dua malaikat alabatan guntur alabatan geledeg naonana sorakna. Percaya henteu? Percaya henteu? Lamun cek urang Indramayu mah demoloh. Asana urang Subang ge sarua. Siap puasa tuh, puasa aing ge. Lah siap bohong sia demoloh. Ya aing nyaho demoloh gara-gara si itu tuh. Tangkurak YouTuber tuh urang Indramayu. Mas, di mana? Purwakarta, gawe naon? Nyoting saha? Jujun muda. Bohong di mah rangda demoloh. Cek aing naon demoloh? Orang demi Allah cek urang mah. Asa mah disingkat aja demoloh. Tuh jelema na hirup keneh tuh. Cek urang mah demi Allah eta kitu. Saya mah disingkat demoloh. Awas, Bo. Barang siapa yang infak sedekah semasa hidup, maka dia akan mempunyai pembela nanti di hari ketika dia diasingkan ke dalam satu lubang yang hanya cukup untuk satu orang. Dia memiliki sahabat, memiliki keluarga, anak dan memiliki orang-orang yang dicintai, tapi dia hanya sendiri dan terasing. Hanya amal sendirinya lah, hanya amal kita yang sering kita abaikan yang akan menyertai kita sampai kiamat nanti. Amal inilah yang akan membela kita. Setiap kita sering mengabaikan perintah Allah, padahal perintah Allah akan menjadi pembela nanti di hari ketika kita dikuburkan. Apakah semuanya menginginkan pembela nanti di hari ketika kita dikuburkan? Hoyong, bacalah, tunaikan sholat 5 waktu. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga infak sodako. Dan yang keempat wa kasratu tasbihi, memperbanyak membaca tasbih. Memperbanyak membaca tasbih. Orang yang sering istiqomah dakwah membaca tasbih, insya Allah kelak di alam barzah dia akan memiliki penolong, dia akan memiliki pembela. Ingat baik-baik Pak, menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berinfak sedekah. Yang keempat membaca tasbih, memperbanyak bacaan tasbih. Insya Allah 4 amal inilah yang akan menjadi penolong kita di alam kubur. Hoyong ibu gaduh penolong.
Ibu hoyong gaduh penolong. Lamun ibu hoyong gaduh penolong, mulai dari sekarang berajamlah, tekadkan, bulatkan tekad agar kita akan benar-benar melakukan 4 hal ini. Kenapa? Karena kita tidak menjamin apakah kita akan selamat atau celaka nanti di alam kubur. Bu, ibu, saya hanya ingin mengingatkan, kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Kenapa? Kesempatan diberikan hanya ketika kita masih hidup. Betul? Hanya ketika masih hidup. Amal yang kita lakukan hari ini adalah amal yang diidam-idamkan oleh ahli kubur. Geus asup ka jero kubur mah Pak Kapolsek, ulah komo anu boga amal soleh, nu teu boga amal, ulah komo nu teu boga amal soleh, nu mawa amal soleh ge bakal kaduhung. Sakai deui, ulah komo anu tara salat, nu sok salat ge akan menyesal. Kunaon? Karena dia menyesal tidak memperbanyak amal soleh. Yuk, ayo kemana? Hah? Memanfaatkan umur. Ngeunahna urang hirup teh bisa ngalakukeun amal soleh. Da geus maot mah geus teu bisa. Eueuh salat, eueuh puasa, eueuh sedekah. Ai geus maot mah tinggal urang narima keputusan naha bagja atawa cilaka. Jelema naha bagja atawa cilaka di akhirat gumantung engke kondisi di alam barzahna. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia adalah orang yang selamat di akhirat, di kuburan keneh di alam barzah bakal bagja, bakal selamat. Kalau dia orang yang termasuk celaka di akhirat, di jero kubur geus cilaka. Mata yuk, tidak ada yang perlu kita kasihani kecuali diri kita sorangan. Borobatur anak ge anak, teuing karunyangeun teuing henteu ka urang. Leres teu, Pak? Leres teu, Bu? Nya, anak ulah batur, anak we teuing karunya teuing henteu ka urang. Sebelum ibu menagih janji kepada anak, menuntut belas kasihan anak, kita pun memiliki orang tua. Betul? Betul? Semua kita yang hidup pada hari ini, semua kita yang hadir malam ini adalah dari kasih sayang orang tua. Makanya kata Rasul, orang yang celaka adalah adraka indahu abawahul kibaro fala yudkhilahul jannah. Mereka yang celaka dunia dan akhirat adalah mereka yang hidup bersama orang tua mereka atau salah satu dari mereka, dari keduanya, tetapi mereka tidak berbakti, merekalah orang yang celaka. Ongko hirup jeung kolot, ongko hirup bebarengan jeung kolot, tapi teu bakti ka kolot. Padahal kolot keur aya mah jadi jalan ka surga. Kenaon? Ridallahi fi ridol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Jadilah anak yang memiliki ridho orang tua. Kenapa? Ketika kita mengantongi memiliki ridho orang tua, maka sama saja kita memiliki ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan kita menjadi pribadi muslim yang taat dan patuh. Dalam notabene kita menjadi muslim yang bertakwa. Salatmu, hajimu, umrohmu, infakmu, sodakohmu, engkau umroh berulang kali tapi akhlakmu buruk kepada orang tuamu, maka ibadahmu tidak bernilai. Batuk, minum keramik. Oh, komik nya. Gitu. Infakmu, sodakohmu, ya, puasamu, hajimu tidak akan memiliki nilai di mata Allah kalau akhlak kita terhadap orang tua buruk. Akhlak kita termasuk akhlak tercela. Kenapa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu karena perintah Allah dalam Al-Qur'an. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan engkau menyekutukan Allah.
Dan ketika engkau mampu beribadah kepada Allah baik dalam bentuk mahdoh atau goer mahdoh, jagalah akhlakmu dan engkau harus mampu berbakti kepada orang tua. Paling rendah bakti orang ke orang tua teh adalah bertutur katalah kepada orang tua dengan sopan santun. Jika ada di antara kita memiliki orang tua kemudian mereka merendahkan suaranya di depan kita, itu karena mereka takut dimarahi oleh kita, engkau alamat celaka di hadapan Allah. Hari ini tidak ada di antara kita yang hidup tanpa jasa orang tua, betul? Hari ini ada yang memiliki harta, jabatan, kehormatan, kemuliaan. Ketahuilah itu bukan karena kepintaran ilmu kita, itu karena kasih sayang orang tua dan karena keberkahan dari doa orang tua. Jadilah anak yang berbakti, jadilah anak yang soleh. Dengan kita menjadi anak yang soleh, kita telah membalas jasa orang tua. Karena anak yang solehlah menjadi harapan orang tua kita masing-masing. Saat ini yang sudah mendahului kita, mereka sedang menantikan uluran doa dari anaknya masing-masing. Ketika mereka melihat anaknya berbuat amal soleh, mereka merasakan getaran kegembiraan dan mereka merasakan aman dari murka Allah. Tapi ketika mereka melihat anak-anaknya melakukan maksiat, mereka gemetar ketakutan. Kenapa? Mereka takut gara-gara kebodohan anak mereka. Mereka pula lah yang menerima sebab akibatnya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita ingin membalas kebaikan orang tua, hanya sayang orang tua kita telah tiada. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Ramadan tahun ini mungkin sedikit berbeda. Itu karena bukan Ramadan yang berbeda, tapi kondisi kita yang berbeda. Tahun lalu mungkin masih ada orang tua kita, tahun lalu mungkin keduanya masih ada, tapi tahun ini hanya salah satu dari mereka yang ada. Tahun lalu mungkin suami ibu masih ada, tahun ini ibu sudah tidak didampingi oleh suami. Atau bapak sekalipun tahun lalu masih ada istri yang menyiapkan sahur dan buka, tapi tahun ini istri bapak sudah mendahului bapak. Itulah yang membedakan Ramadan kita kali ini. Maka jadilah orang-orang yang saleh agar amal kita menjadi satu kegembiraan buat mereka. Jangan sampai, terutama kepada ibu, bu, jadilah istri yang solehah, niscaya orang tua ibu akan bangga karena pernah melahirkan ibu. Itu kenapa kesolehanmu, ketaatanmu kepada suami akan menjadi sesuatu yang menggembirakan untuk orang tua ibu masing-masing. Itu berarti mereka berhasil mendidik ibu. Tapi kalau ibu sering membantah kepada suami, tidak menghargai pemberian suami, tidak menghargai pendapat suami, maka ketahuilah bukan hanya suami ibu yang sedih, orang tua ibu pun akan sedih. Itu karena mereka gagal mendidik anaknya. Jangan sampai kita merasakan rindu kepada orang tua. Sayang, mereka telah mendahului kita. Saya ingin mengetuk hati masing-masing pribadi agar menyadari betul-betul tanpa orang tua kita tidak akan seperti ini. Jangankan harta benda, kehormatan pun kita tidak akan memiliki, Pak. Maka hari ini saya ingin mengajak untuk meningkatkan kesadaran. Mari kita sama-sama berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Jangan sampai kita merasa rindu kepada orang yang sering mengorbankan segalanya hingga ajal tiba. Kitalah yang mereka sayangi, kitalah yang mereka cemaskan. Jangan sampai kita rindu kepada ibu. Sayang, ibu kita semua sudah tiada. Kama kola ndis al husna, rindu ibu. Ibu. Setiap anak memiliki kewajiban berbakti kepada orang tuanya, betul? Dan setiap laki-laki memiliki kewajiban untuk berbakti kepada ibunya. Dan setiap istri memiliki kewajiban patuh taat kepada suaminya. Itulah jalan surga kita. Itulah jalan kita untuk menemukan ridha Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang berbakti, yang dijauhkan dari kehinaan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak ingin hina dunia dan akhirat, mulai sekarang
datangi ibu kita masing-masing. Katakan kepada mereka, mintalah maafnya dan mintalah ridhonya. Atau katakan kepada salah satunya, jangan sampai mereka selama ini terluka oleh kata-kata kita, atau mereka terluka oleh sikap kita, bahkan mereka terasa diasingkan oleh sikap dingin kita. Jangan sampai kita hangat kepada suami tapi dingin kepada saudara kita. Kita hangat kepada istri Pak, tapi kita dingin kepada ibu kita. Waktu kita habiskan bersama istri, padahal ibu kita sedang merindukan kita. Jangan engkau menjadi anak seperti itu. Takutnya kita termasuk orang yang celaka. Maka ibu sebagai istri yang solehah, nasihati suamimu agar cepat-cepat dia menghubungi ibunya. Jangan sampai dia menjadi anak yang cuek dan acuh, dingin kepada ibunya yang menyusuinya selama 2 tahun, membesarkan dan hingga dia memiliki titel, hingga dia memiliki jabatan. Katakan kepada suamimu, jangan engkau putuskan antara hubungan anak dengan ibu. Jangan sampai gara-gara kebodohan suami ibu kita semua menjadi celaka. Na'udzubillah. Jangan kau siksa ibumu dengan kerinduan hari ini, apalagi menjelang lebaran. Mungkin mereka sedang menunggu anak-anak yang dulu mereka suapi, anak-anak yang dulu mereka susui. Ayo, jangan tunda, jangan siksa ibu kita masing-masing. Kartos ente manawi. Kartos ente manawi. Nyai kenggus manggus atau berarti kahartimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.